Sampurasun pamirsa sadaya, patepang deui sareng Kang Aam dina acara Wejangan Asih. Pamirsa anu dipikasih ku Gusti, aya paripaos dina basa Sunda, jati kasilih ku junti. Anu pihartosanana kinten-kinten sapertos kieu. Jati eta teh kai nu sae, kai anu kiat, kasilih ku junti. Janten kasilih teh kadesek atanapi kaelehkeun ku nu awon. Janten secara umum tiasa dihartoskeun nu sae kaelehkeun ku nu awon. Ta upami nu sae kaelehkeun ku nu awon, aduh kacida pisan. Pangandika Gusti dina kitab Rum nyarioskeun anu sabalikna. Justru dina kitab Rum disangemkeun anu awon kedah dielehkeun ku nu sae. Ieu patukang tonggong sareng paripaos Sunda, jati kasilih ku junti. Tapi dina kitab Rum disangemkeun anu awon kedah dikawonkeun ku nu sae. Abdi maos tina kitab Rum pasal anu ka 12 ayat anu ka 17 sareng 21. Kieu unggalna. Nu goreng ulah dibales ku goreng, usahakeun kumaha bae jalana anu ceuk batur ge hade. Sing sabisa-bisa neangan pijalaneun akur jeung saha bae. Ayat 21. Kade ulah nepi ka kabawa ku amarah. Elehkeun pikiran goreng teh ku anu hade. Pamirsa anu dipikasih ku Gusti, dina paripaos Sunda tadi jati kasilih ku junti. Nu sae kaelehkeun ku nu awon. Saleresna sakedahna anu awon dielehkeun ku nu sae. Tah ieu anu sakedahna dipedamal ku urang. Urang ulah kantos kawon ku nu awon. Urang anu parantos wanoh sareng Gusti, anu parantos kenging papakon-papakon anu sae, sakedahna urang mraktekeun hal anu sae ieu. Supados hal anu sae anu gak dipigaduh ku urang tiasa ngelehkeun anu awon teh. Ulah jati kasilih ku junti, piraku anu sae eleh ku nu awon, tapi kedah sabalikna anu awon kedah dielehkeun ku nu sae. Eta ciri jalmi anu ngagaduhan Gusti. Kumargi kitu paripaos Sunda jati kasilih ku junti urang kawonkeun ku pangandika Gusti anu nyangemkeun ulah eleh ku nu goreng, tapi nu goreng kedah dibales ku nu sae. Kumaha carana pamirsa? Carana tangtos urang kedah gumantung ka Gusti. Urang teu tiasa ngandelkeun kakiatan nyalira. Kumargi upami kakiatan nyalira, hukum dunya mah hutang uyah bayar uyah, hutang getih bayar getih, hutang nyawa bayar nyawa. Tungtungna upami nganggo hukum dunya, nu awon dibales deui ku nu awon. Tapi pangandika Gusti dinten ieu ngemutkeun ka urang sadaya, yen anu awon teh kedah dielehkeun ku nu sae. Jati kasilih ku junti, janten gentos jati ngelehkeun junti ayeuna mah. Pamugi pangandika Gusti dinten ieu ngemutkeun pamirsa sadaya supados urang tiasa ngelehkeun anu awon ku nu sae. Gusti ngaberkahan. Ayo urang ngadoa. Gusti hatur nuhun, abdi sadaya diemutkeun dinten ieu supados abdi sadaya tiasa ngelehkeun anu awon ku nu sae. Pangandika Gusti dinten ieu ngiatkeun ka abdi sadaya, paparin ka abdi sadaya kamampuh kangge tiasa ngalarapkeun sareng ngalampahkeun dawuhan Gusti ieu dina kahirupan abdi sadaya sari dinten. Nuhun Gusti nuhun, dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus. Abdi sadaya parantos nanada sareng ngucap syukur. Amin. Gusti ngaberkahan.